Ini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Indung bapa urang Sunda, ini aki asli Sunda, hirup. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Kumaha daman? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillahnya dinten ayeuna urang dipaparin kesehatan, kanggo diajar deui mata pelajaran naon sama Ibu? Sudah diajaran sareng saha? Alhamdulillah. Nah, satu acara urang awitan ieu pengajaran urang ngadoa heula nya. Mangga dipimpin ku KM. Siap. Tasya. Sok mangga Tasya. Siap, berdoa dimulai. Dinten ayeuna nya sapertos biasa urang diajar deui bahasa Sunda nya. Tong saragamnya relax. Ayeuna tos siap teh acan diajarna? Siap. Sok ayeuna rapingkeun heula kacuna meh geulis, meh kaset. Nah. Ih mandala nya pangganteng. Ruang topi 18 buka heula sae. Sok kami tos siap ayeuna keluarkeun buku bahasa Sundana sareng buku paketna. Sok keluarkeun bukuna. Kan ayeuna satu acan urang ngawitan pengajaran, Ibu diabsen heula nya. Aini, Hadir. Alifah, oh Alifah bisa. Apri, Yani, Asri, Zikri. Dan ayeuna ibu kene teu minum kamari urang diajar naon? Paguneman Bu. Raka sauraka kamu di mingon kamari urang diajar pagu. Nah, diajar naon deui mingon kamari? Syuting. Mantapnya syuting juga artis we nya. Jawabannya berarti nya, tos hebatnya kamari teh urang diajar syuting. Nya mingon kamari ibu nugaskeun hideuk ngadambel contoh pagunemannya atau dibagi jantan sabaraha kelompok? Lapanya 4 kelompok atau kamari tampil. Ayeuna tinggal 4 kelompok. Jantan hayu diajar deui paguneman sareng butitan Nurmaya. Nah, dinten ayeuna jantan kompetensi dasarna hideuk ngademonstrasikeun teks paguneman. Tapi kan hidup ngadamel videonya, ngademonstrasikeun. Nah, di-uploadnya di mana eta? Aya di Instagram, aya di YouTube. Mungkin urang tinggalnya hasilnya. Nah, tujuanana nya eta hideuk tiasa mintonkeun contoh teks paguneman. Satu acana masih emu teu ieu urang panglejar heula nya, panglejar teh ice breaking. Teu suntuk teuing ngawitan pangajaran. Nah, kalau kita tak kalau bahasa Sunda emut kan emutnya. Lagamno. Nah, ieu urang sarangan urang ngalarangkeun deui. Supados emut wae nya naon tata krama bahasa Sunda teh geulinan hilap. Naon paguneman teh? Di sini kan. Ya, naon paguneman teh? Ngobrol. Oh, ya bahasa ieu nama bahasa situ ama ngobrol atanapi ngawangkong nya. Ngawangkong. Ya kan kamari hidup terus ngadamel video teh nya. Video paguneman. Ya, mitonkeun video paguneman. Kamari teh buka acan teh kan 4 kelompoknya, Cik. Kelompok sanulan udah ditampil ya? Aku kakak. Siap. Kakak kelompok sabaraha hiji, Kak? Saya nyak itu video videonya. Ya,
Apa Yun, so kelompok kakak? Kakak itu kelompok 4 ya. Walau kedua, bisa walau kedua rapat kelompok sabaraha sahawa yang pertama. Ya, so. Jadi kelompok 4. Mantel. Kakak. Dan. Bade, Pintong. Bade mintonkan video. Sok ulangi deh kumaha? Pintongkan video pertemuan. Ya, ieu syutingna kamari di mana? Di kebon. Di kebon. Di kebonnya. Janten teh mana emang kene teu kamari ku ibu teh mana teh lingkungan sabudeureun sakola atanapi lingkungan di ininya. Pokokna mah dina kagiatan sapopoe. So, kayaknya cari deui urang tampilkeun ya anu kelompok. Mungkin kelompok sana siapkeun ya komentarnya ya. Karena ieu teh bersae atanapi dasar. Ibu bari nganilai oge nya nganilai video kelompok masing-masing. Ya, Bu. baju kieu bersihan ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon Raka? Iya kebersihan jukut. Wadarun tanah geus aya can Raka. Can aya euy pancokotkeun atuh. Kurang di pangnyokotkeun ya. Ampun nya. Aya naon nya teh? Ngarumpul payunan kelas. Iya kebersihan jukut. Karena ini teh jungsi. Oh, hayu atuh kurang mantuan bersihkeun. Yang saya teh. Angkal ceng teh lu manu tahun. Murid euy. Geus talumpur. Padahal pepelakan teh loba mangpaatna. Hayu tuh pelakan deui. Ayo. Cik aya kamandang hidup ke kanggo kelompok 4 karena videona, karena si videona. Ibu saya teh namanya Rizky kumaha cenah Ki? Si nopalna rada gugur. Oh, salah nopal teh nu alitnya. Iya, Bu. Nopal gambar teh nuju syutingan. Gugur. Gambar. Oh, iya cenahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepakeun abdi di kelompok 2. Oke. Mintonkeun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asri ari kamari di piwarang ngerjakeun pancen basa Sunda teh kubu kita. Nya di piwarang kurang kitu Apri. Abdi teu ngarti euy kumaha carana. Abdi lain urang asli Sunda sok pabelit bahasana. Kadang sok kasar sieun salah ngerjakeun pancena. Hayu urang kerja kelompok sugan we ari babarengan mah jadi babari ngerti. Hayu urang ajakan si Aini jeung Rizka yuk. Maranehna oge encan ngerjakeun cenah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasien besok sudah tiba-tiba geus beres acan. Acan kumaha kitu? Hayu urang kerja kelompok babarengan bari ngartina. Hayu aku semangat tidak babarengan mah acan urang teh. Maneh mah semangat niron beuneunan mau ngerjakeun. Gitu aku udah urang mah anak soleha tara niron tanah kaliwat. Ngan arek hayu urang katawin Mas Akri kerjakeunna di Mas Akri. Hayu. Tante, ka kelompok 2. Ini gambar cenahnya sami. Tadi rata ngabalasnya. Gambar. Bahasa kumaha? Abdan bahasana nu bahasa? Aku bahasa Lomanya soal abdan ku bahasana bahasa Loma. Kumari sareng rencananya. Ya kan bahasana bahasa Loma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Punten. Oh nya mangga jang pada meser naon? Ya bade meser lauk. Oh nya pada sabar kiloan. 2 kilo. Oh nya kedapat tuh orang dibungkus lah. Dikri kernaon. Oh ya keur meuli lele di tita mama. Main-main bal mah kapan citalang. Arek tapi orang can minta izin lah ke mama. Maneh mah. Hayo tuh orang diantar heula ka imah maneh. Jang iya lelena. Oh ya jadi sabaraha? Jadi 20.000. Oh ya. Ayo diantar. Saya teh. Ci kamana hidup kamu video kelompok hiji kumaha? Dikira mau bahasa lama. Nya mau bahasa Roma terus naon deui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar abdi di kelompok kilo. Abdi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha da mangsa dayana? Nuju ngadamel naon ieu teh? Iya nuju ngadamel ekrobik. Naon ekrobik teh? Ekrobik teh nyaeta botol plastik anu diasupan ku sampanan organik, biasana sampanan kieu. Sampana diguntingan heula. Muhun, ieu sampah teh kudu bersih, kudu nepi ka garing. Lamun teu bersih atau teu garing cenah jadi bau. Kan ieu botol teh kedah ditutupan. Teh heula ari ini naon ya gitu pasina gitu tadi kan gitu tadi kita ngurang sama plastik misalkan sama plastik bisa ngurangin ya ini masalah sama teh jadi malah di mana-mana lantaran kalau kena kumaha mah gitu salah jadi bau nah iya kalau kudu dijanji di pada lamun dicekal kudu ka pada lamun teu pipinu kumaha lamun teu pipinu kena mau bisa dijieunkeun pondasi jendarang contohna kursi wah ada geuningan fungsina ekobik bisa dijieunkeun kursi heuh kumaha carana eta ekobik bisa dijieun kursi nah iya ekobik kudu dijieun jadi barang hiji tuluy dijieun jadi kursi sama ayo orang nyari-nyari ieu ayo resep geuningannya kayaknya sama plastik teh ngumpulkeun bisa jadi barang anu bermanfaat Saya tak kelompok opat kelompok kan terus mintonkeun video. Nah, video pamunangan yang pernah kelah kalau sadaya. Terus saya Google Formna. Atau pami atau supaya kerjakan soalna. Aya sababaraha hiji soal anu kedah dijawab ku hideuk. Oh. Punya anu disebarkeun ku ibu kapayun ya. Kelompok hiji, mana kelompok hiji? Kapayun. Nah, sadayana oge tos sayanya kerjakan evaluasi namun ieu tiga anu paling tilu anu paling ageng nilainya nya. Nah, ku ibu di pasihan rencana juara. Tepuk tangan. Kaptennya Jikri. Kelompok 2. Tadi teh kurang tos medal ngeunaan video pamunangan. Kagiatan naon anu dipangdifikasikeun hidup dina dinten ayeuna? Seru. Syuting. Resep syutingna Bu. Oh, resep syutingna nya sauraina resep syuting. Terus materi naon anu dianggap hese hidupnya eta ayeuna? Susah dina syutingna. Sesuai dengan syutingna, saur Marcel naon deui? Tadi ongkor syuting teh resepnya tapi sah. Kanggo tugas mingguan payun baca materi anu pengajaran gua ya. Mangga ieu nama beberes terus ngadoa dipimpin KF contoh biasa. Saat acara doa, ibu ngahaturkeun nuhun pisan nya tos kersa diajar dinten ayeuna sareng ibu. Tepang deui mingguan payun dina pengajaran 2. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa dimulai. Ya, beri salam. Assalamualaikum
Ini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah Ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu teu rumasa.